Si peuting sumanding cahaya bulan nu baranang nyaangan hiji basisir di wewengkon Karangampar. Di luhur batu di antara apating gedepurna suara ombak ketembong aya dua urang lalaki anu keur liuk paharep-harep. Nu saurangna kawilang hiji jajaka ngora make baju sing sarua bodas samping sarung disolendangkeun dina tak-takna. Buukna nu gondrong dibengker ku iket barang bang semplak. Sedengkeun nu saurang deui mah kawilang lalaki kolot nu geus meunang disebut aki-aki. Buuk janggot jeung kumisna nu paranjang teh geus barodas kabeh. Jaka geus waktuna ayeuna laing lunta. Sakabeh ilmu panemu jampe pamake nu kapimilih ku dewek geus diturunkeun ku kituna ieu mangsana pikeun silai ngamalkeunana. Kadenge nu aki-aki nyarita sorana peura hari si jajaka najan nya oge ketembongna siga nu sedih tapi teu weleh bari sarangah serengeh dina nyaritana teh. Geus kitu watakna weh meureun. Geuning kalah ngusir ka uing ki. Geus bosen kita lin. Is lain bosen kehede. Pan tadi geus diomongkeun ku dewek yen sakabeh ilmu geus diturunkeun. Jadi eueuh hartina si lain cicing di dieu oge ayeuna teh. Da geus daya pulungeunana deui nu matak cug geura ngalalana. Amalkeun ilmu ti dewek. Ngan omat si lain kudu aya dina jalan nu bener, tulungan anu butuh, tarangan nu susah, tumpas kejahatan sarta basmi kezaliman. Si lain ngarti henteu sate jaka. Si aki-aki teu sirikna bari mun cereng nyarita kituna teh. Teu pan adat-adat wae si aki mah da. Jadi sedih ka uing lagi ki nya atuh hari kitu mah uing rek indit ti ieu tempat ngan sata acana papisah. Uing rek nganhunkeun ka aki anu geus ngurus uing ti leutik. Bade dahar sangkan awak uing jadi gede, maraban ku ilmu nu jadikeun awak uing jadi kuat. Aki sing ridho nya aki kana sakabeh anu geus dibikeun ka uing. Hamperu ampura lamun uing teu bisa balas budi atawa mulang tarima ka aki. Dewek teu miharep si laing mulang tarima jaka. Nu dipiharep ku dewek mah sangkan si laing teh jadi hiji jawara nu bisa nyumberkeun kahadean di alam dunia ieu. Lamun geus bisa kitu eta mangrupakeun hiji kebagjaan pikeun dewek mah. Tenang laki perkara deet nu kitu mah uing bakal nyumponan ka hayang aki keun urang cipolan tah nu jarhat teh. Apanan uing ge geus sakti ieu nya ki. Tah kitu atuh jaka. Eta karak murid Ki Dablong kasebutna. Dan sekali deui omat ulah ngangerakeun dewek si laing teh nya. Si aki-aki anu tadina dariana keur nyaritana teh jadi pipilueun sarangah serengeh ayeuna mah. Ngerakeun kumaha tuki. Si jajaka rada kerung. Salaku murid tunggal dewek si laing teu meunang eleh lamun tarung pon kitu deui dina ngubaran nu gering. Kudu cager tah lamun diubaran ku ilaing teh nya. Rebeski tong hariwang tong sarempang uing tangtu ngajaga ngaran aki sing tenang moal bakal nguciwakeun lah pokona mah. Tah minangka bekel pamungkas ku dewek bakal dibere pakarang pikeun nyampurnakeun kadugalan si laing. Ayeuna tarima.
Kidablong ke tembong nampak tamprakeun dampaleungeuna kencana teuing ti mana datangna ujug-ujug geus aya bedog nu ngagoler dina leungeunna. Lamun ditempo tina ukuran sarangkana mah eta bedog teh kawilang pondok jeung buntat teu beda we jeung bedog sepat nu paranti meulahan tunggul awi. Asa teu pantes memangna oge lamun disoren ku saurang jawara mah. Atuh puguh we pikeun Jakarungsing mah ngajadikeun olohok sarta teu kuat nahan hayang seuri. Deuh euing mah ari si Aki nanaonan ieu teh ki piraku jawara pakarangna jiga kitu. Aya bahan diledek ku musuh dihina ku lawan kaya kieu mah atuh ki. Jakarungsing teu sirikna nepi ka ngacai jeung serikeun bedog nu aya dina dampaleungeun guruna teh. Nempo pamulah nu jadi muridna sarupa kitu Kidablong teu loba nyarita deui tuluy peurah bedog teh dicekel ku leungeun katuhuna sarepet tilu gas aya ku aneh. Bedog nu katempona pondok teh hari geus dikeluarkeun mah panjangna jadi opat dikeleun tina warangkana. Kebur pamor bedog beureum burahay ngaluarkeun cahaya nu matak serab kana panon. Ngadadak kaayaan di sabudareunana jadi caang pangaruh tina hurungna eta pakarang. Lian ti eta dumadakan pating hiliwir ka ambe bau hanyir jeung bau bangke nu kacida sekeutna. Jakarungsing mangpetan irungna tapi angger ka ambe bae. Jeleng polebat Kidablong luncat bari ngahembatkeun bedog ka lebah batu gede nu teu jauh ti dinya. Hiuk kacelek prai batu nu sakitu gedena teh beulah jadi dua saharita. Siga nu hipu naker ka tenjona teh waktu eta bedog dikadekeun. Jakarungsing molotot bari bebalongkengan utah uger reuas. Tayuhna mah nempo kahebatanana eta bedog. Ditambah ku bau bangke nu mingkin seukeut bae ka ambeuna. Masih rek ngahina kana ieu bedog sujang. Kidablong ngabarakatak nyaksian kaayaan nu jadi muridna. Geus ki mahi uing percayalah hebat eta bedog buntet teh. Geus asupkeun deui ki teu kuat bauna bisi bijil kabeh si pejit uing ki teh ki. Saenggeus ngadenge kitu mah tuluy bae Kidablong teh ngasupkeun deui bedog kana sarangkana bareng jeung eta bau bangke jeung hanyir nu tadi sakitu beungeutna teh ngadadak leungit. Sangkanya ki geuning hebat si buntet teh. Nu matak sujang si laing ulah meunteun hiji perkara teh tina bantukana naon nu kutempo ti luar centang tu sarua jeung eusina hade boboka pobodo tenjo kasabaran tinggal nya ki hampura uing lah. Tah ieu ngaranana pedang mayit rajana pakarang ti ieu jagat. Bedog soteh ti luarna apanan eusina mah geus kasaksian ku laing sorangan meureun. Nyaki hebat kan eta we uing mah teu kuat ku bauna mata kripuh mun dipake tarung teh lainana bat-bet nyacaran musuh kalah ngadon teu hari mengpetan irung mungkin teh reunan bungah uing mah ki. His ari si laing jaka bau sote pikeun nu jadi lawan atawa jalma lian dari anu kanu boga nama atau kanu nyekel nama moal mata ka ambe ieu. Oh gitunya dai katuri kitu maki. Nya hempek ieu gerarawatan ku laing dan omat dewek pepeje ieu pakarang ulah dipake sagawaya digunakeunana lamun keur bener-bener dibutuhkeun wungkul haringan saukur jeung nuar tangkal atawa anjing hareupan cucunguk mah teu kudu ge dipake. Kidablong bari ngasungkeun eta bedog
Sanggeus ditampanan tuluy bedog teh disoren ku Jaka Rungsing sarangkana ditalikeun kana cangkengna. Tapi pohara waseunana manehna barang nempo deui ka lebah Kidablong tetela anu jadi guruna teh geus eueuh di hareupeunana. Menang sakedapan mah Jaka Rungsing ngahuleng dirina can wanieun ka mamana sabab can nyarita deui ka anu jadi guruna. Tapi sanggeusna aya soratan katingali Kidablong nu nitah sang